Niat nama rek ngomekeun cai kasusukan. Soalna lamun hujan gede kieu teh surumbungna sok kabawa palid. Hari pek teh kalakah kabablasan hujanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di Saung Marabel. Baraya maksud emak teh kan kasusukan ngomekeun cai. Mageuhan surumbungna soalna lamun hujan gede kieu teh sok kabawa palid geuninganan. Lamun eueuh surumbungan engkenana teh empat caina kuruntah ranteh. Hari pas erek init budak celetuk teh. Mamah urang bari videokeun nya ku abi. Aeh nya komo we atuh ari kitu mah atoh emak nu aya. Da ari soal hujananana mah emang dihaja. Soalna lamun mamawa payung hararese asa kararagok geuninganan keur mah emak acan mandi bae we engke mandi sakalian. Tah nya baraya di dieu yeuh tempat surumbungnana teh ngan teu katingali bubuhan da kiruh teh caina. Abong budaknya videokeun teh kalakah hayoh we kahalangan ku payung ieu mah tuh tingali baraya. Da mumpung disusukan ieu teh urang ngeueum heula ulah budak leutik hungkul atunya nu resep ngoyok teh manana oge tuh tingali resep geuninganan kieuan teh nepi kagogoleran kitu demi na oge baraya menikot bunga ieu teh untungna we henteu loba nu ningalikeun hujanan teh resep ngan hanyakalna we da geuning geus kolot mah era. Ya, balikeun ka.